Keur teuing. Iraha batur pas aing. Bangun kieu. Aduh, iya budak. Bangunan aing geus setahun deui. Sudah kang geus anggeus. Dibawakeun ka jamu pang sabakul-sabakul. Aduh, pantesan tuh dek anggeus. Gawe na gemelehoy lah. Eta mandor, nyampeurkeun aing. Nyo aing gawe keur leuleus. Nyampeurkeun. Itu kenaon ya? Kadilna keur nandor. Ya, blok dia mah. Bisa aing nanya kasih ya. Aing nyaho moal nanya. Nya mandor bangunan. Nyaho ka macul-macul acan. Ngabantah bae sih ya. Enggeus ya ulah ngomentasi bawanan bata bae tuh ka jero. Oh, bos, siap. Lihat, saya mantan ka dieu be, nu pagawean. Tak ieu ti tak itu, ayeuna. Bae. Becus gawe henteu sih. Aduh, bos, maaf, bos. Kena lulus urang yeuh. Becus kunaon ya? Candaan emang. Candor, mungkin tuh urang lulus encan candahan. Kejo sama boko kemana? Bukan doang, dor eta mah. Cek ieu. Tuh anak-anak kawin ngora-ngora cari ieu. Jalma kenaon eta jadinya? Wah, modok lain ieu. Penting gue ah. Woi, keren sia. Dicetai. Siang isina ku jorok amat aing mah. Kuat. Ujah mana ini Mas ya? Naon tadi? Aing naon kepanggil. Mana tuh? Cendak naon ka dieu? Aing anak awe. Awe emang ngeunah anak awe. Ngeunah bego Aing ngeunah mah ku sia tuh, awe aing pada keneh tuh. Eta mah indungna bego teuas. Ajik sia ngeunah. Anak nangangan geng mah. Oh, Berarti keneh. tuh ilik ge aya anak kan coba. Coba nangan. Nah hel, awi sama wana kan ya. Ai, aing poho. Indung mah ku aing diberes kabe. Hah? KKB mah jeung jalan mah hel, nya awe. Bebas anak sultan mah jeung awi bisa, di jelema bisa. Songong ente gan. Anak sultan dilawan. Siapa uhan lah, ayo lah. Ayo, nyangan deui nu aya. Mun aing loba keneh.
awi menang henteu aing. Aya be aku reungit. Arwah enggak lah. Dong. Ayo ke itu belah. Weh, bos. Kemana bae? Kada dulu. Aing teu ka mana? Sia enon ka dia. Aing dik meuli embe, Cong. Sia dan pawaras meuli embe ka bengkel motor. Atuh sugan bis ya, Cong. Atuh aya di aing mah oli urut jeung oli anyar. Aing jeung naon tuh masa korban oli. Sina sih anu meuli oli. Haji sanya, Cong, boga embe. Aing dik meuli embe ya jeung korban. Cenah meuli embe mah katoyo be, tukang cewedeannya na. Emangnya loba. Artinya na masuk cewedean bae. Laju katipu. Atuh lah duit teu lah, barang teu lah, arak aya barang arak duit bikeun. Oke teh gitu mah, dikedengan ka ditu lah. Iya, komisi ya aja. Gampang eta mah. Ya geus lah, aing dik nyantai lah. Sebenarnya aya di Israel di ditu. Ya, benar gaweana. Berapa ya anjir di mandor? Dibalas gua ya udah. Ngopi aing. Ngopi. Kan buka imah betul. Yuk. Nyonya nih mah. Mantu. Orang mantuan. Mantu naon? Ntar ngopi. Aing. Mana Jang? Dia orang arek mantuan menang tuh. Mantuan naon? Mantuan ngopi. Ngopi. Oh, di jelo. Ayo tuh. Naon ya? Oh, oke. Saja tuh udah dari tadi yang ngopi ya. Untung banyak itu ya. Demi sebakul kejo. Aing lela lah gawe kos kieu ge. Nek demi awe ja aing jomblo. Geus be demi sebakul kejo, beuteung aing seubeuh pada mikiran cinta aing, lapar lah. Ya, aya anak mantuan ngopi teh. Mana? Weh, jadi ayo. Gawe bae sampai minggu ge orang Jawa. Ih, ber aing mah gawe ge neangan duit receh be. Duit aing mah ngebade tuh di mah. Lembaran kene can diguntingan ku aing. Tongong sial, jangan jadi artis YouTube. Atuh iyalah. Yo, asa lo duit mah coba aing nginjeman ya jeung meuli kopi mah. Keudeung hel aing ngagunting heula duitna. Aing keur motong ieu heula soalna. Nyan duit ka mana ieu? Para mah aing teu boga duit. Yo, eta sia ngara gaji iraha buntungna. Kunaon emang? Ngara gaji lagi tibalik. Ih, heueuh. Ah, sana gawe pandekong kok. Baik. Maaf bang. Benar. Bang. Ya, bisa mah gawe belan, aing nek ngisi helan, beuteung aing ge, beuteung. Siap. Geus sia gawe belah. Ya. Hei, aya naon? Aing bawa bisnis dia jeung sia. Alis naon tuh? Aing nan embe. Aya anak embe. Heeh. DP na aya weuh. Tenang, DP mah embe na eueuh. Aya, Bisa. aya be. Aing nu gede embe na. Oh, kon dibulikeun mah gede lah. Awas embe cacingan di bawah sih guys. Tenang wae. Mana DP na? Ya, DP na. Eta jeung ongkos. Siap. Yes, kieu. Oh, Oke. Geus lah. Oke, bawa ke nya ka imah. Oh, siap. Deal. Deal. Awas dia biar. Oh, siap. Ah, lumayan ambil bisnis ya. Aduh. Action. Inggris be. Inggris. Benar. Enggeus be demi sebagai kejo beda lain sebe. Wae enggeus be gitu nya kos tadi enggeus be demi sebagai kejo. Panjang teh sepeda kan. Action. Inggris be dengan sebakul kejo. Gitu lain. Atuh ulang deui dah teh awal. Yo, nek demi awewe jaing jomblo. Geus be aing demi sebakul kejo gitu. Action. Demi awe, ya aing jomblo, geus be dengan sebakul kejo lah.